tengah peting jemplang jempling kuring biasa keluar. Kiai tengah peting jemplang jempling cicing di ruangan. Sabab kiai mah tugasna menekung ka Rumah Agung berantang ka Rumah Kawasa. Bupati anggota DPR tengah peting jemplang jempling tong ngajentul di ruangan. Sabab anjeun moal nyaho rakyat kumaha tibra jeung teu sare manggih dahar atawa henteu, loba keneh rakyat nu ngagoler di trotoar atawa henteu kapanggihna ti peuting. Buat ti peuting aya jablay nu can manggih lalaki kudu diamprokan. Keprok. Lamun tengah peuting aya jablay nu can manggih lalaki apruk-aprukan keneh tanggung jawab besar, tanggung jawab pamimpin. Sabab pamimpin boga tugas mere dahar ka eta jelema. Jadi lamun jelema ngajablay keneh bupatina pamimpinna anggota dewana congcorokan maneh jablay tunjukkeun ka diri maneh araya rakyat maneh nu ngajablay berarti beteungna can pinuh dosa sia hirupna. Lain gogo robohkan Allahu Akbar kita robohkan aing geus dirobohkan nek dibere nyatu kusaha. Dialog kuring di Cilodong lila tah tahun tapi ka germona sakolana di sakolakeun tamat perguruan tinggi, germona anak-anak wae di sakolakeun. Jadi tajuk, jadi taman, jadi tukang kembang payu ayeuna mah. Alhamdulillah laku icaran kembang teh Pak. Kembang nu mana cik abdi teh? Ieu nu ieu sanes nu ieu. Dialog